Judul Silam-Sijan Kaedanan. Pangarang Ki Umbara. Penerbit Kiblat Buku Utama. Tahun terbit 2003. Jumlah kaca 66 kaca. Carita novel Silam-Sijan Kaedanan ieu teh disarwakeun jeung si kabayan dina dongeng-dongeng urang Sunda atawa jeung si cepot nu aya dina wayang golek. Silam-Sijan manehna asa pangpinterna, tapi bodo katotoloyoh. Hiji waktu manehna hayang kawin ka budak anu ngaranna si Amoy, tapi emana teu setuju. Tapi Silam-Sijan terus ngomong ka indungna, piraku emak teu geunah bogoh minantu geulis, teras engkeh mah mun uing galonggoing panas tiris ogo deui hayang dikerok ku emak, apanan engkeh mah bakalan boga si Amoy kuring teh emak. Lam-Sijan hayang ngabeunangkeun si Amoy make minta asihan ka dukun sagala. Tapi eta asihan teh teu beunang nalain ka si Amoy, kalahkah ka si Ceple. Kusabab dukun gagal, si Lam-Sijan ngumbara ka Mamayai, kiai anu daekeun nulungan. Si Lam-Sijan manehna lain kulantaran bogoh ku kageelisan si Amoy hungkul, tapi hayang si Amoy teh asup muslimah. Tapi si Lam-Sijan kalah kawin ka si Ceple eta lantaran salah sasaran nu sarua goreng patutna. Indung si Lam-Sijan hatena kabeuli lantaran si Ceple rajin mantuan gawe sapopoe. Saprak kawin jeung si Ceple, akhirna si Lam-Sijan jadi juragan pegeda di kampungna, padahal sararea terangeun modalna ngan kongkorong emas 6 gram ti si Ceple. Terus manehna pependak jeung babah Tan Asien nu jadi bapana Neng Amoy. Da bapana Neng Amoy boga hutang budi ka si Lam-Sijan lantaran geus nulungan Neng Amoy dina pangancam para pamuda. Tapi Neng Amoy dibawa ku si Opsir Walanda anu geus mere imah jeung modal ka bapana Neng Amoy. Kaleuwihan novel. Kaunggulan dina novel ieu carita alus, gampang dipikaharti ku urang, bahasana teu pati hese. Upami dina kaunggulan carita nama nyaeta urang bisa nyaho kumaha kahirupan zaman baheula nu beda jeung zaman kiwari. Teras niat alus si Lam-Sijan anu ngabogaan niat hayang kawin ka si Neng Amoy. Kakurangan novel, dina carita novel ieu si Lam-Sijan nu hayang ngameunangkeun si Amoy teh kalah make ngadukun sagala. Padahal manehna kudu nyaho yen ngadukun dina agama Islam mah apanan teu meunang. Eta sarua wae jeung musyrik teu percaya kanu agungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat dina buku ieu nyaeta sagala niat kudu dilakukeun ku kalawan usaha nu hade tur bener, ulah make cara-cara anu licik atawa anu teu bener nu bisa ngarugikeun ka urang jeung ka batur.